Nyelametkeun ceker hayam anu geus babak belur. Tuluy mungkus paket keur pemenang editing foto. Teuing kunaonnya besti ari isuk-isuk teh. Si Bunit masuk sengah rek ngamimitian gawe teh. Ning ieu baju mah geus rapi erek syuting. Ngeun kalah kot dirarasakeun pangedulan teh. Kalah sok bariekeun geuningan besti ku pagawean teh. Bakat kuloba teuing cabakeun. Mending ieu heula, mending itu heula. Mending di luhur heula atawa mending dihanap heula. Tungtung namah kalah kot sok ngajentul we miceunan waktu. Tah ieu si Bunit nyapukeun heula teras hareup anu di luhur. Kulantaran di area ieu mah jarang katincak jelema. Jadi we tara kaurus unggal poe. Ieu ge disapukeun soteh bubuhan we kebulna geus 5 cm. Singkat cerita nyapukeun geus beres. Lanjut we aya nama urang mulasara bagian dapur. Red kana bantal pasulingkrang. Red deui kana beungeut meja nyampak kot babacak. Tuluy we urang papai ka gigirna ning ieu. Nyampak teh kumahaneun ge mani namru. Eta jeung nyampak deui tah aya kertas biru sia besti. Keke anu sahanya ieu teh. Moal anu juragan mah kitu murah. Sing kira-kira lamun ieu dipesakan bakal doraka moalnya. Kayak urang tempo heula bisa aya nu melongkeun. Urang pesakan we besti da lebar atuh. Bener kitu ieu teh duit nyaan. Wah nyaan ieu mah besti. Aman kitu aman. Kela urang bebeskeun heula we ka dieu eueuh pesak. Kulantaran semangatna geus dicaspul ayeuna mah disanghareupeun jeung meja dapur anu pabalata, wawadahan jeung paparabotan anu barijil ti imahna. Eueuh masalah geus dicas ku kertas biru mah. Bakal sagala dicabak, bakal sagala dipigawe geura ieu. Nempo meja rewok langsung disibeungetan. Nempo bantal kursi anu keur paaing-aing langsung didamaikeun direnengkeun. Tah ieu barang anu lain dina tempatna tuluy diampihkeun. Lanjut deui si Bunit teh nyibeungetan kompor. Kulantaran dakot gugupai atuh hayang diheulakeun. Keheulaanan cenah ulah wakamulasara anu sejen. Ieu kuring heula cenah geus teu gararena. Singkat cerita si kompor geus geulis camperni. Lanjut we aya nama urang mapai kana mejana. Mudah-mudahan we atuh geus dilapan kieu teh rada awet. Awet bersihna besti. Tuh bebeunangan wadahna ge kot sakieu. Tring. Tuh langsung we hararanyat ku sorangan. Lanjut deui aya nama urang mulasara cokor anu babak belur. Teuing ti kosewad, teuing ti jalikeuh cenah ieu teh. Atawa meureunan balalangor ieu teh. Jadi we dicepretan. Singkat cerita si cokorna geus hipu. Tuluy we kumah sing kabersih. Bari nungguan si ceker nagari. Siksa heula bawang bager jeung bawang bangorna. Ditamahan muncang we 2 jenil mah. Ojaikeun heula si wortelna. Tuluy we gojojoskeun si bawang anu meunang nyiksana. Ulah galeh sing nepikeun ka seungit. Ecagkeun engkolna. Turudulkeun cokor babak belurna. Ditamahan deui ku jamur enoki. Tuluy asupkeun bawang daun jeung saledri. Ulah poho dibumbuan heula ngarah aya rasaan. Tuluy bahekeun si bawang anu meunang nyiksana. Dituturkeun ku serpihan tomat. Terakhir sorodotkeun si cabe burahaina. Ulah galeh deui sakedeung asak we ning ieu. Alhamdulillah mulasara cokor babak belurna geus rengse. Kulantaran ieu beuteung geus ngaguru. Hayu we besti urang langsung hablemkeun. Dakot sok ngeunah geuningan besti ari dahar pulang capek teh. Ngeun pedahna teh dahar jeung sayur mah teu seseg, tereh seubeuh, tereh lapar geuningan. Singkat cerita ieu geus nepi di waktu sore. Tah ieu si Bunit erek mungkus hadiah. Hadiah naon cenah Bunit eta teh? Hadiah ngedit foto teh geuningan besti. Ieu mah raramean we besti. Sok sanajan saukur nu kieu, mudah-mudahan we kaanggo keur wadah asin